Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada kesempatan belajar kali ini kita akan belajar bahasa Sunda. Tetapi kurang diajar ngenaan bahasa Sunda. Nyata pada bab 3.2 yaitu peristiwa menyenangkan maupun menyedihkan. Nah, barudak aina urang nitenan ngenaan carita COVID-19. Terus hidup kudu ngartos nan anu dipimaksa dina cerita dihandap. Nah pas itu dilanjutkan mungkin hidup kedah ngawaler atau napi ngajawab pananya anu atos disadiakeun dina modul anu parantos di Cepengan ku hidup masing-masing. Nah ayeuna urang baca kusadayana ngeunaan carita anu aya dina modul eta. Sumangga. Hayu urang baca sesarengan. Judulna COVID-19. Naon virus corona? Corona atanapi sindrom pernapasan akut farah coronavirus 2 nyaeta virus anu nyerang sistem pernapasan. Judulnya COVID-19. Apa itu virus corona? Corona atau sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit alawatan infeksi virus ieu disebut COVID-19. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Infeksi virus ieu mimiti kapanggih di Wuhan City, Cina dina akhir Desember 2018. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan City, Cina di akhir Desember 2019. Virus ieu nyebarna gancang sareng sumebar ka daerah sanes kaasup Indonesia. Virus ini penyebarannya sangat cepat, menyebar ke daerah lain termasuk Indonesia. Virus ieu oge tiasa nyerang saha wae, boh barudak, boh kolot, anu oge bisa ngaganggu dina sistem pernapasan, pneumonia akut dugi ka maot. Virus ini juga bisa menyerang siapa saja, bisa anak kecil maupun orang dewasa. Juga bisa mengganggu sistem pernapasan, pneumonia akut sampai meninggal. Gejala awal keinfeksi virus ieu nyaeta penderita bakal muriang. Gejala awal terinfeksi virus ini yaitu penderita mengalami meriang. Pasien tiasa ngalaman kacapean, nyeri otot, sareng batuk garing. Pasien bisa mengalami kecapean, nyeri otot, dan batuk kering. Persentase leutik pasien ngalaman birit atanapi seueul salami sateacana dugi ka 2 dinten. Persentase kecilnya pasien mengalami mual selama 2 hari. Pesakit tiasa ngalaman kasusah engapan. Penderita bisa mengalami susah bernafas. Keluhan ieu umumna lumangsung dina jalma sepuh atanapi sareng jalma sejen. Keluhan ini pada umumnya berlangsung pada orang tua yang berusia lanjut dan yang lainnya. Kalian ngembangkeun sumebarna coronavirus di Indonesia, Haji Oded Muhammad Daniel SAP salaku Wali Kota Bandung dina tanggal 14 Maret 2020 ngaluarkeun sababaraha kewajiban pikeun nyegah virus ieu. Seiring dengan berkembangnya penyebaran coronavirus di Indonesia, Haji Oded Muhammad Daniel SAP selaku Wali Kota Bandung pada tanggal 14 Maret 2020 mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah virus ini yang harus menjadi pertimbangan oleh semua masyarakat.
Salah sahijina nyaeta kebijakan sekolah jarak jauh dieureunkeun 2 minggu sareng ngeureunkeun sababaraha kagiatan ngalibatkeun massa. Salah satunya yaitu kebijakan sekolah jarak jauh diberhentikan selama 2 minggu dan memberhentikan beberapa kegiatan yang melibatkan massa. Kawijakan ieu ngahaja dilakukan ku pamarentah, ku sadaya masyarakat sareng nengetan kesehatan maranehanana. Kebijakan ini sengaja dilakukan oleh pemerintah, oleh semua masyarakat agar waspada dan saling mengingatkan tentang kesehatan mereka. Salian ti kawijakan anu dilakukan ku pamarentah, selain dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, urang salaku komunitas kedah ngurus diri kalayan leres. Dimimitian ku hal-hal alit sapertos ngubah leungeun, ngajaga diet anu sae, sareng upami urang ngagaduhan gejala anu tiis atanapi hampang, langkung sae ngagunakeun masker supados henteu nyebarkeun kana komunitas anu sanes. Sareng kedah angkat ke klinik anu pangdeketna pikeun ngubaran gejala anu dirasa. Kita selaku komunitas harus merawat diri dengan baik. Dimulai dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan, menjaga pola makan yang baik, serta jika memiliki gejala yang ringan, lebih baik menggunakan masker supaya tidak menyebarkan ke komunitas yang lain. Serta harus berangkat ke klinik yang terdekat guna mengobati gejala yang dirasakan. Nah, barudak, ieu aya kamus alit ngeunaan kata-kata atanapi kecap anu kirang dipikahartos ku hideep. Nah, teman-teman, berikut ada kamus kecil berkenaan dengan kata yang teman-teman kurang pahami. Sepertos kata seueul atau napi kecap seueul hartosna mual. Terus deui kawijakan hartosna kebijakan. Terus kecap nengetan hartosna mengingatkan. Kalayan leres hartosna dengan benar. Terus aya deui kecap kasusah ngapan, susah bernapas. Terus nu terakhir nyaeta kecap sepuh hartosna orang tua. Nah, barudak eta tadi carita anu ngeunaan COVID-19 nyaeta ngeunaan carita kasedih. Kunaon disebat kasedih? Kusabab atanapi kumargi carita eta teh ngeunaan panyakit atanapi ngeunaan sebuah wabah anu aya di Indonesia, khususna umumna anu aya di seluruh dunia atau sakabeh dunia. Nah, ayeuna tugas hidup nyata pek jawab pananya anu aya dina modul eta. Terus nah barudak upami parantos hidup ngajawab, mangga ayeuna dilajengkeun biasa dibacakeun di payeuneun emak atanapi abah, ayah atau napi bunda, ayah atau bunda. Mangga diartoskeun supados lebih jelas jawaban hidup salah atau napi henteu, mangga ditaroskeun ka abah atau napi bundanya. Jawaban hidup teh leres atau napi henteu. Nah, upami atos dijawabkeun, sok mangga biasa dikasih bintang. Nah, upami atos mangga hidup nyukeun koreksi ke bundana upami tina bintang hiji dugi ka 10 bintang sabaraha anu bakal ku hidup dihasilkeun tina hasil pada malam eta. Mung sakitu wae dibahas dan hatur nuhun. Jazakumullah khairan kasiran. Mudah-mudahan dina pelajaran ieu ngajadikeun kaberkahan kanggo kasadayana, janten ilmu anu bermanfaat atanapi ilmu anu manfaat kanggo kasadayana, kanggo urang sadayana. Wabil taufiq wal hidayah. Serta jangan ditutup, ayo urang baca hamdalah
Kesarangan alhamdulillahirabbil alamin. Di awasan istighfar 10 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilajengkeun ku doa panutup, nyata doa panutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.